Tah temponya ieu pesanan Abadar anu asa tersedia anu legend pokona mah di rumah makan hiji kabeh menu dikaluarkeun di dieu nya. Tah geus peperodon deui Abadar ayeuna aya di tempat nu legend sa Cianjur tepatna di Ciranjang Pasir Honje. Ngaranna rumah makan Haji Didi itu tengali. Hayo. Wah, tinggali tempat nagenya genahan kieu jeung ieu ngaran-ngaran legend teh bener-bener legendnya ieu mah. Tempat nage luhur mah cenah ku bilik. Aslinya penasaran abad mah hayang ngasaan anu menu anu dia. Hayu urang ka kasirna urang langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aduh, damang tinggal si teteh alhamdulillah Abadar. sehat teh. Teteh, ieu teh Abadar teh penasarannya ieu rumah makan legend teh di tahun sabaraha ieu? 74. 74 atuh Abadar ge can aya 74 mah nya. Jeung ieu masih keneh ku barilik keneh nya. Di tahun berarti ieu teh ditinggal saha? Nenek. Ti si nenek meureunana terus ka bapak, ti bapak ka ieu teh meureunana turunan katilu meureunana can ka incu nya turunan. Aya ieu menuna aya menu nomenan wae teh. Pokona mah di dieu mah sagala oge raos best seller pokona. Tempat nagenya genahan kieu jeung ieu ngaran-ngaran legend teh bener-bener legendnya ieu mah. Tempat nage luhur mah cenah ku bilik. Oh, tempat nage di dieu mah aya tempat lesehana oge. Pokona mah anu tempatna di dieu sagala-gala emang legend teh bener-bener legend di dieu mah. Tuh si bapak-bapak oge. Bapak teh marana ieu, Pak? Tuh di Bandung tapi kan sok sering gak ada pangintennya. Tuh, langganan bener-bener legend di dia mah. Lamun teu apal-apal ting pasti bakal ngalewat ke dia, tapi nu apal mah pasti areureun di rumah makan Haji di legend. Bapak, penasaran tah ieu geningannya Pak Haji di tempang luhurna. Tah ieu oge aya ti Gubernur Ahmad Heriawan kantos ka dieu tengali Bapak Deddy Mizwar oge wakil gubernur pernah ka dieu tah. Ieu Agim kantos ka dieu tengalikeun Pak ieu Syekh Ang aya oge ka dieu. Pak ieu ge bupati anu kamari ieu aya di ka dieu tah Pak Haji Herman Suherman aya anu encan teh anu bupati nu ayeuna Pak Dokter Wahyu encan datang ka dieu. Pak Dokter mangga cobian ieu rumah makan legend di Ciranjang. Tah temponya ieu pesanan Abadar anu asa tersedia anu legend pokona mah di rumah makan hiji kabeh menu dikaluarkeun di dieu nya. Pokona mah kabeh urang asan ku Abadar. Tah temponya sangguna ge. Ieu mah bener-bener beas Cianjur teh asli ieu mah. Penasaran Abadar urang kabeh urang menu urang asan ku Abadar ieu kabehnya. Ikan emas goreng. Penasaran ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ieu mah lukmas teh beda jeung anu lain, jero tapi ngeunah. Jeung aya sambal ieu. Sambal lagi tinggal sambal dadakan gak aya di dieu mah komplit. Jeung aya ieu sambal legend oge aya beda khas. Ya Sirawung euy. Tuh. Aya ngajaran jeung peuteuyna di dieu. Tah peuteuy mah ameh teu bau peuteuy dadahar jeung cangkangna. Ayeuna lanjut kana empalna ieu empal legend anu aya di rumah makan Haji Didi. Tuh. Jadi si dagingna teh wah ieu mah. Empalna teh bener-bener empal Nyunda. Karasa amis. Jeung bumbuna ngarasa pisan. Tah. Make lalap. Anu pernah ka dieu kalau makan Haji Didi pasti apa ieu ngaranna? Dijikeun jeung ieu tah. Ieu teh ngaranna teh obrek. Legend pisan ieu. Obrek na heula tuh. Teu pira oncom, leunca, wortel, benteng.
Di hiji kan nabat jadi ngaran jadi obrek yang ngerti. Tapi tangeuna. Tuh. Lanjut goreng ayam kampung rumah makan Haji Didi. Beda pokoknya jeung tempat nu lain. Bener-bener lajana teh mah karasa lajana ngeunah pisan bumbuna. Aya anu rahasia dapur anu sendiri, rahasia dapurnya beda. Orang lanjut ya gulai kambing. Penasaran ya caina heula. Ini buraha ieu tinggali gulai kambing. Wah, imak pikabi tahun pisan atuh. Aslina juara. Oh. Ieu mah lain daging lain doma kolot, ieu mah kambing kolot. Ngora tuh tinggali. Nah, aslina. Tuh. Lanjut rendang iya di Haji Didi. Ah, iya cobaan rendangna. Caina heula urang asaan badar mah. Beda jeung ieu rasana. Jadi aya khas tersendiri. Empuk dagingnya. Jadi eueuh lihat-lihatan ngaresap jeung kajorna. Aja ngereut dage jago lain ka dieu lempeng kada jadi sahalus sajalur ieu mah. Profesional ya tukang ngereut dagingna. Tuh. Ngajalur. Jadi henteu paratong. Juara. Penasaran abadar mah di rumah makan Haji teh. Sop kaki sapi na tinggali tuh. Ah, iya mah euy. Geus kurang asaan ieu nanya. Bener. Barisaan masakna urang dieu. Legend atuh di dieu tukang masakna ge di tahun 75. Masuk ke kikil sapi nampuk. Jadi si daging teh teu pecah ya mah. Biasanya kan lamun urang mah ngagili, lamun urang sok masak sok hancur. Ieu mah teu, jadi utuh tapi hipu. Pepes peda abadar mah anu aya di dieu. Cik diga kumaha geranya. Soalnya can pernah ngadahar abadar pepes peda. Tuh. Tingali. Peda beureum. Jeung peut euy. Nah, mah abadar mah atuh aya peda mah. Nah, jadi berhubung aya nama aya peda, jadi abadar teh nama deui aya nama. Penasaran karena peda beureumna tingali. Ieu mah tuh. Cik kumaha rasana ieu peda beureum. Tong salah jeung ieu jeung ada peuting saeutik. Tuh. Samlan. Tuh. Ya. Penasaran ieu. Ngali. Akhirnya juara ini peda. Atau peda jeung peda mengahiji jadi babaturan jadi lawannya ngeunah atuh. Tah pokoknya namanya.
Ah, ayo nama abada ngarekomendasikan kasararea kakabehannya anu melintas hayang ngasaan rumah makan Haji Didi menuna bener-bener legend jeung dipasakna teh dina hawu jeung nadai pokona mah wajib ngasaan ngarekomendasikeun kabeh ge ngareunah kabeh bestsellerna Jalan Raya Bandung Pasir Honje aya di Google Mapna rumah makan Haji Didi wallahi uksum billah hada mia bil mia ahsan minna uksum billah cinca masih. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden.